Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing tepang deui sareng simkuring Lutfi Putra Pratama dina warta enjing TV. Dinten ayeuna aya sawatara warta nu baris didugikeun. Nu kahiji nyaeta warta HBM nalika pandemi di SMA 4 Kota Tasikmalaya. Atur nuhun nu di studio anu parantos masihan waktosna ka simkuring. Ayeuna simkuring bade ngalaporkeun kaayaan sekolah di SMA 4 Tasikmalaya dina kondisi pandemi Covid-19. Kaayaan sekolah nalika pandemi Covid-19, kondisi PTM atau pembelajaran tatap muka di sekolah SMA Negeri 4 Tasikmalaya teu acan 100%. Jadi dina kondisi pandemi ieu kegiatan diajar ngajar 50%. Murid-murid anu diajar oge diwajibkeun ngalakukeun protokol kesehatan, nyaeta ngagunakeun masker jeung ngajaga jarak. Kondisi lorong di sekolah di dieu kapatau sepi. Di lapangan teu aya karumunan murid-murid jeung di luar kelas ge murid kapantau kondusif ku kaayaan kieu. Kegiatan diajar ngajar ieu tiasa kasebut efektif, kumargi tiap kelas dieuseun ku 50% murid hungkul. Mung sakitu laporan di simkuring Lutfi Putra Pratama salaku reporter sareng Ergi salaku kameramen ngalaporkeun di SMA 4 Tasikmalaya. Hatur nuhun kanggo laporanna. Sateu acan dilajengkeun kana warta saterasna, urang iklan heula sakedapan. Susu Ultramil, letak khusus kanggo pelajar, rasana raos tur mirah hargina. Susu Ultramil mangrupakeun susu seger alami kualitas luhung tur ngabogaan nutrisi saimbang. Saya dileueut sadidinten, ngadukung tumbuhna barudak nepi sawawa. Susu full cream enak pisan. Anu kadua nyaeta lapang di SMA 4 Tasikmalaya. Atur nuhun di studio anu parantos masihan waktuna ke simkuring. Ayeuna simkuring ngalaporkeun fasilitas lapangan nu aya di SMA 4 Tasikmalaya. Jadi, sekolah SMA 4 Kota Tasik ngagaduhan lapangan. Lapangan eta teh sok dipake upacara, olahraga, jeung kagiatan sajabana. Di lapangan eta ge aya tempat paranti calik, atanapi tiasa disebat tribun. Sakitu laporan di simkuring Doni salaku reporter sareng Ergi salaku kameramen ngalaporkeun di SMA 4 Tasikmalaya. Nuhun Doni kanggo laporan. Mung sakitu warta dinten ayeuna tepang deui dina waktos enjing nu sami. Warta TV aya dina hate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masker mauson nalika pandemi teu lepas dina masker, jaga kesehatan urang. Masker mauson 99% anti kuman, anti bakteri, raoseun diangge kurang sadayana. Enggal gram masker mauson hargana mung 2.500.